layung. Layung nu kumaha tuh? Layung langit. Katumbiri layung langit. Warajeng cipanon ngembeng. Timpang timpung. Warajeng cipanon ngembeng. Batur maghrib. Aduh. Kuat kalah suara kodok. Kaleh lamunan ngaliwung ke gunung liung. Naon deui? Teruskan dong, teruskan. Norek di dagoan kabeh geus mungkas adegan geus tamat malakon leungitkeun udagang hiji mangsa pikeun hujan Sing rada tarik. ngan dipuja. Teruskan. Pelakeun hanjueng siang tancepkeun handeulem siang dina jantung urang duaan tancep sing pageh mangka de udan tancep sing pageh mangka de udan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah, ini suasana di sore hari di depan, di belakang villa teman-teman. Waas pisan. Dirinya Laguna bieu didendangkeun ku Bi Ade sama Bi Emi. Keren suarana ih. Nu judulna nggak pakai apa-apa. judulnya naon Bi? Katumbiri. Katumbiri. Sabahan juang sih. Mantap euy. Oh iya, di sini mati lampu teman-teman. Jadi kita di luar menjelang maghrib juga karena di dalam gelap. Kalau di luar kan masih ada layung nyaangan. Subhanallah ya. Ini indah banget tuh. Kalian stay tune terus channel Mami ya, channel Citomi Family, karena Citomi Family ini seneng banget jalan-jalan. Kita ingin berbagi lah sama kalian. Oke. Nah ya, pokoknya mah support terus channel YouTube aku ya. Like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa kalau mau pesen ikan ada. Bisa yang mateng, bisa yang mentah, kata Bi Ade. Siap. Bisa yang nggak dibersihin, mau yang dibersihin ada. Siap. Tuh. Segini dulu ya teman-teman. Nah ini langit numayungan. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, maha kuasa, maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.